Waalaikumsalam. Abah damang abah. Alhamdulillah Cep, sawalerna Cep damang. Alhamdulillah abah. Ngan kieu we geuning abdi mah. Sok atuh ka dieu kalebet. Iya abdi di dapur. Aya naon di dapur Cep? Biasa we. Itu abdi teh ya prayogi ka abah. Aya naon gitu Cep? Ya gitu abdi teh hoyong dipangdongengkeun. Ngadongeng. Nah gitu apal nya gitu bah. Jantan abdi teh hoyong dipangdongengkeun ku abah. Wartosna can abah teh sok ngadongeng. Nya sok ka dieu atuh ka jero. Kieu Cep geura ieu. Dina zaman baheula kacaturkeun hayam nya. Hayam abah? Nya hayam. Hayam teh sosobatan jeung meong. Maknya bah, pan biasa ge hayam dihakan ku meong. Lain atuh ngaranna ge dongeng Cep. Oh mohon mangga. Sok dengekeun nya ku Cep. Kieu geura eta teh. Eta hayam teh boga anak 3. Meong oge nya kitu anakna teh 3. Dina hiji poe eta hayam teh kaburitan teu bisa balik ka paranggehna. Oh gitu bah. Nya. Anu satuluyna eta hayam teh diaku ku meong. Atuh sakadang hayam cenah entong balik geus monok di urang ceuk eta meong teh. Anu gancangna carita terus we eta hayam teh meuting nyaeta di tempatna meong teh. Beuki lila beuki reupeting. Ari eta sakadang hayam teh teu bisaeun sare sabab ngarasa khawatir, ngarasa hariwang ka anak-anakna sok sieun anakna teh dihakan nyaeta ku meong. Satuluyna eta hayam teh ngadenge. Da puguh can sare atuh hayam teh. Ngadenge yen eta anak meong teh haharewosan ka indungna. Ceuk nu saurang eta meong teh kieu cenah mak hayang nu hidung cenah kitu. Ai ceuk nu hiji deui abdi mah cenah mah hayang nu bodas. Nu hiji deui nyaritakeun cenah abdi mah hayang anu koneng. Da eta anak hayam teh 3 rupa nya. Nu hidung, nu bodas jeung nu koneng. Kadengeun takum si hayam teh. Cenah ieu bahaya mun kieu mah. Diancam cenah kieu anak-anak kuring ceuk eta hayam teh. Anu satuluyna eta teh hayam teh peupeureuman api-api jiga we nu sare. Tuluy si eta meong teh ngecek kaayaan si hayam nah geus sare atawa acan. Tuluy nanya eta meong teh, "Mu hayam?" Nemalan si hayam teh kaulan. Nah acan sasarean. Acan tunuh ceuk eta hayam teh. Keun geus rada lila deui, nanya deui ta meong teh. "Mu hayam?" Kaulan. Nah acan sasarean, acan tunuh cenah gitu. Nya eta si muhayam teh aya akal sabab katingali beuki peuting teh bulan bijil nyaangan. Ayeuna mah cenah daripada aing jeung anak-anak aing dihakan ku meong deuk disalametkeun cenah anak-anak kuring teh ceuk eta hayam. Anu satuluyna eta hayam teh geus ati-ati yen rek minahkeun anakna nyaeta rek disingkahkeun ti eta tempat, rek diamankeun kitu maksudna. Tuluy eta ki meong si meong teh nanya ka hayam, "Mu hayam?" Kaulan. Nah can sasarean hayang ki geleber cenah mawa eta anakna nyaeta dijauhkeun ti eta tempat. Tuluy deui nanya deui eta meong teh, "Ki hayam, mu hayam?" Cenah can sasarean hayang ki cenah geleber cenah cep mawa deui nya anakna nu kadua. Tuluy deui nanya deui tah ki meong teh,
Muhayam kaulan. Nah can sasarean hayang kiih cenah goleber cepnya. Ah cenah ayeuna mah aman ceuk eta hayam teh geus nyingkah ayeuna mah ti tempat meong teh. Jadi bakal salamet ceuk eta hayam. Anu satuluyna eta meong teh bebeja ka anakna ngagoingkeun cenah hayu cenah ayeuna mah meureunan digeroan we taki hayam teh nya muhayam 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 digero-gero teh teu nemalan eta hayam teh wah cenah pasti geus sarare cenah ayeuna mah ceuk eta meong teh. Anu satuluyna eta siap-siap nyaeta rek ngakan kana eta hayam. Barang ditingali kana tempat sarena eta hayam, bet ngajenghok eta meong teh da hayam teh geus eueuh ti tempatna. Atuh satuluyna eta anak-anak meong teh dibawa ku indungna urang neangan cenah eta hayam. Tuluy da beuki peuting teh beuki caang bulan atuh. Tuluy we di etanya di teangan. Katingali tah hayam teh aya dina luhur tangkal jamu sisi balong. Balongna balong jero cenengan katingali jiga menetawa kalangkangna nya kalangkangna kana cai herang tuh. Nah eta mah ceuk eta oh cenah eta cenah geuningan eta hayam teh cenah kitu ceuk meong teh siap-siap cenah 1 2 3 bareng eta ngarontok eta kana eta hayam no kejebur eta kabehanana eta meong teh cilaka teu bisa hanyat nyaeta ti balong anu sakitu jero na teh atuh salamet we eta hayam teh kabehana. Oh gitu banyak. Janten eta hayam teh salamet. Ya bener salamet. Dek lantaran eta meong teh nu deuk ngakan ka eta hayam teh tiga jebur karena balong samarukna meureunan nyaan we. Padahal anu aya ka tempoku maranehanana ku eta meong teh nyata kalangkangna nya dina jero cai teh kitu rupina itu nya. Mugi-mugi ata cep. Alhamdulillah ba. Janten abdi teh tiasa ngadongengkeun deui ka batur kitu ka sararea ka anak injil. Ya bener tak kitu cep. Jadi dongeng mah nya ngaranna ge dongeng pamugi we atuh ieu teh singa jantenkeun panghibur kana kalbu anu keur bingung pangbengberahkan umana keur ngarasa susah. Tak kitu rupina nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.